kana rahmat Allah. Artina roja teh kudu loba ngaharepkeun kana rahmat Allah. Ar-roja li rahmatillah. Allah nyarios dina Al-Qur'an, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Jalmi anu perilakuna goreng wayahna wallahu a'lam bishawab, ulah putus tina rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai Rasul nyarios kieu, al-fajir ar-rajil rahmatillah aqrabu ilallah minal abid al-mukmin. Dia aya dua jalmi ya. Hiji jalmi anu perilakuna goreng, hirupna tara ibadah, tapi ngayakinkeun rahmat Allah bakal menyertainya. Kemudian aya jalmi tukang ibadah tapi putus asa ka Allah. Kuring ibadah tapi geus ngayakinkeun moal beunghar kuring mah. Kuring mah dosa na kieu. Nu leuwih dicintai ku Allah ieu jalmi anu selalu berbuat dosa tapi mengharapkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Rahmat Allah ar-roja, tapi rojakna cek di dieu ma'at tawasul. Rojakna barijeun aya tawasulna, hayang meunang rahmat Allah barijeun ngarep-ngarep rahmat Allah teh tas maksiat ibadah, tas maksiat ibadah. Namun kitu goreng teu goreng tetep bagus. Ya jalmi tas maksiat tobat, tas maksiat tobat, tas maksiat tobat, teu naon-naon ulah disebut tobat sambel ulah. Ya, mantap hadis lain kan 5 at-ta'dil minasyaitan. Tergesa-gesa itu adalah perbuatan setan. Illal khamsah, kecuali 5. Anu 5 mah min sunanir rasul, itu adalah sunnah rasul walaupun tergesa-gesa. Awas, setiap amaliyah nu dilakukan tergesa-gesa itu adalah perbuatan setan. Bahkan bahwa bihirmani bakal tidak akan sukses dan terhalang. Illal khamsah, kecuali 5 walaupun tergesa-gesa itu adalah min sunani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hiji, di mana-mana aya tamu gara-gara subuhan tak eta. Di mana-mana aya tamu gara-gara subuhan, tamuna nu jelas ka urang, ulah Waalaikumsalam. Sekarang ke Waalaikumsalam, cari-cari lah, urang ada mal kopi. Nu jelas lah, batur tibang nanya alamat, kita diuk, diberi kopi. Tamu dan nuka urang, tak iya bener-bener lamun di urang mah ayana di empang. Tinggal di empang. Assalamualaikum, ayo langsung kucek kopi. Mana ciri khas di empang? Ya, baheula duka empang ayeuna itu teu tah. Pada asal ka empang we urang ulin. Silaturahim berarti tamu. Lamun urang ka empang arek nunungan ke arek saha bae ulin ka empang dibere kopi. Ya, bere kopi. Jadi lamun aya tamu baik gara-gara subuhan, tak ieu nyubuhan tamu teh kudu ulah dilapatkeun. Ulah ayo ngobrol geus setengah jam. Maaf, aduh nih jai-jai ajan. Arek kopi apa arek teh? Ajan kopi. Oh maaf, kopinya kita ayah. Tertolol itu mah. Teh atuh teh ieu teh kita ayah pun. Aduh ya, ayah itu nawaran. Nah, buaya nawaran mah mau kopi, mau teh, mau es jus, mau anu, imano gede. Oh, bener ya ayah es jus es. Ketika ngomong es jus itu ayah nunjuk dari saya kopi itu ayah ngomong ya ayah itu kopi jangan ditumbuk sikina keneh waduh gagal. Jadi lamun ayah tamu gara-gara subuhan gitu arek tamu bisa belanja ayah itu tamu
sebelah Kang Uce boga anak parawan. Nu datangna lalaki pi sebeleun nya lalaki pi sebeleun anu sok nyopetan buah Kang Uce. Hari kemana si Ajang? Hari kanjang ka anak Kang Ustaz. Masya Allah. Nah, kumaha neng kula suguhan kumaha teh mah tukang nyopetan ulah. Ih, suguhan mereka ada tukang nyopetan buah urang ge. Itu nya. Tuh kade suguhan. Suguhan ngan nyuguhanna anu layak. Kade nyuguhan itu anu layak jeung kepribadianna. Contoh, Assalamualaikum, datang kan dia Syekh Ustaz Udin kan dia datang. Nah, Ustaz Udin datang kan dia wae. Temen kan dia hadis sobat nyuguhan manehna ku hiji sukro. Dua akar kelapa. Nu katilu uli. Lamun ada sukro ongkos bola beri dia ngobrol. Lamun berkaitan aja dia lamun maksiat gara-gara tobat. Sedangkan maksiat mah tiap poe. Lamun maksiat gara-gara tobat. Tuh kan dia terus menyarankan. Setiap maksiat gara-gara tobat. Setiap maksiat gara-gara tobat. Eta nomor kedua. Nu katiluna lamun boga anak parawan bujang geus aya jodona geura-geura kawinkeun ulah diangon. Eta mah geus lengket nikahna iraha paling 2 tahun deui 2 tahun deui. Oh, boga anak manten di tengah jalan. Ya, lamun geus aya jodona geura-geura pikakeun. Lamun geus aya jodona ulah diangon. Ulah diangon. No kaopat lamun boga hutang geus boga duit gara-gara bayar. Ya, gara-gara bayar. Hutang-hutang laleutik. Ya, hutang-hutang laleutik. Nu kalimahna lamun aya nu maot pek gara-gara urusan. Gara-gara maka itu tah eta balik mata. Nu kaitanna jeung tadi jeung rahmat Allah ya jeung jeung naon tadi teh rahmat Allah nya. Jadi ulah putus tina rahmat Allah. Cukup kumaca bismillahirrahmanirrahim.